Saya bawa sesuatu, mau ngeplok, mau apa, mau ngarasanin ikan berbahaya. Ikan beracun kata orang. Nih katanya ini ikan beracun. Saya mau bukan mukbang lagi ini mah, mau coba. Saya lihat di YouTube, kenapa dibungkusnya dua kresek hitam sama putih? Karena di jalan-jalan orang banyak tanya, ikan apa itu, ikan apa itu, ikan apa itu. Saya pusing dengarnya nih. Nih taruh di sini nih, biar saya kering, nanti saya buang. Tuh, pantesan ternyata ikan apa? Ikan helikopter. Nih, helikopter berbahaya, berduri, banyak durinya. Saya mau coba. Nih semuanya nih. Oh, nih. Saya coba bagaimana cara tutorialnya. Ini sudah segampang. Banyak sekali orang tanya apa itu, apa itu. Ih, dibilangin ikan, bagaimana kamu teh? Ini ikan berduri ini. Bagaimana? Kumaha? Daripada makan mushroom, saya coba makan ini, kata orang were. Taruh di sini. Coba. Bagaimana caranya? Begini. Jingle ujin juga dari tidak pun tarik kita kalau diutai Tah, nunggu senangnya-keun. Tuh. Tinggal diperleken kita. Nah, tinggal begini. Pokoknya nanti mukbangnya juga saya pengen mukbang ini nih, digoreng dadakan 1000-an, 500-an, raos bulat. Tetama tahu bulat ini mah gratis. Yang penting bisa ambil resikonya kuburan. Alis mohed cena racun lah, yang apa racun aing. Aduh, yang apalah juga, tapi yang mudah-mudahan we selamat, masih kena aya umur, masih kena ditang sayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Da urang mah terlepas tina yang selamat dari jelema mah. tarik di kamana kan eta iya besar ya. da ajki nyong Kita Nes kita kesok. oh nya. eta da ajki mau sadik Iya tanah dikiripik ya. Dikiripik lauk helikopter alias buntal cucukan tah hadekeun ya. Geus meunang tah. Tah ieu ieu tah ieu. Tah ieu buntal di bae ieu. Ieu lauk berbahaya cenah. Yang apa? Tinggal kieu, ampun ieu. Tuh. Daging na ieu. Tah ieu.
Macana ieu teh takai alias laham mahal Di mana? di Jepang, di Tokyo, di Osaka, di Nagoya. Cenah mah mahal. Nihong ni ikitai. Nihong ko takai ne. Datara Indonesia yasui. Di Indonesia mah murah. Asa daek ulin ka basisir ngajaring. Jaring. Teu kudu meuli. Keren pisan ya rek digoreng pokona mah. Dibeuleum bisa, digoreng bisa. Ya lamun ngadaharna salah. Mentak weureu cenah. Salah lamun ngadahar kana irung. Kudu kana sungut dong. Angges error asik. Pusing ya. Pusing. Tuh, tinggal itu. Ieu mah ngabret pokona mah lah. Menang Nokia sih Jack, terus di mana deh? Tas ngajaring. Ngajaring lah. Hayang lauk. Matak teu diarah ieu nu kieu cenah. Kama di pulungan tah lauk helikopter ieu matak cucuk ieu ulah salah. Ulah ditincak ieu. Bahaya pisan. Tuh, bayangkeun. Diarah ieu ku batur mah. Da kamarek mukbang pokona mah. Nyen konten lah. Heubeuh Jack, teu ngonten kunaon? Hebeul. Teu meunang sabreker bae. Pusing ya. Heeh. Jika. Tapi ana bae lah. Rek disabrek rek teu. Pokona mah arek ngonten deui lah. Rek ngonten ngajaran. Cenah loba aturan ti YouTube keun bae lah. Aturan naon di ayeuna nu keur viral ti YouTube? Teuing lah baca hungkul cenah ulah asal-asalan. Ieu nana naon nguploadkeunana. Ari si kami mah henteu lah. Teu asal-asalan. Ngapuguh mah rek konten deui wae pokona mah. Kan HP-na kamari rada error. Rada teu bener. Ayeuna geus sebenarnya. Lah acan ieu mah minjem nu Adi Uing. Oh, Macam ya anu Adi Uing ieu mah. Keun we. Penagi. adina teu ngonten di. Ngonten anak tapi ikan. Ngonten ikan, banyak ikan. Konten ikan. Konten anak cenah. Engka mah konten dewasa ieu. Matak Kira-kirana euy kana eta alus kene konten anak atawa dewasa? lah teu konten dewasa lah, pokoknya konten dewasa mah maju terus. Karena makan anak-anak malah tuh bisa diandalkeun ieu. Gitu. Konten dewasa mah badalager. Geus nongton oge nongton deui. Geus nyabrek deui. Atuh nyabrek deui kumaha meureun? Jadi anu sabrek meureun. Kapan HP-na 3. Oh, 3. Borogeun HP loba. Anusina si Jack atulah. Atuh semangat deui na. Semangat ieu. Sok atuh promosikeun sabrek boy gitu. Boy, kami ya nyen konten deh ya. Nyen konten deh berjalan lagi ya. So oke lah. Yuk. Kita berjuang, bukan berjuang. Kita hiburan saja lah. Nih, hiburan sambil mukbang nih. Ada ikan apa namanya ini buntal katanya, helikopter. Ikan helikopter. Digoreng. Dadakan. 500-an. Buntal. Teh makan bergizi hungkul kira teh bergizi kumaha tuh cucukna eueuh. Dagingna daging putih. Kolesterol tidak ada. Hidup aja di dasar laut ya. Iya mah. Nah karang-karang. Makan lagi udang. Untuk orang Sunda mah hurang. Oke lah. Sip. Yuk. Sip. Nanti mukbang lihat ya, saya mau mukbang nih. Nih.
Ini mukbang apa? Mukbang buntal. Buntal. Dikit tah. Dipilet ya, Jang. Dicuci. Kotor dapat dicuci. Bulan ada di atas. Ada yang gemur-gemur mah. Yang Rausna rapat daging hayam. Tah. Ieu teh nu tadi. Buntal. Jeung lauk helikopter cek batur bahaya. Ngabahayakeun aing. Ya, kelah ya. Can asak enak. Ilak enak. Si panas heula. Si weureu. Siap-siap we pasaran ieu mah we. Dina hawu lah. Teu boga gas. Dina hawu. Bolos we lah ulah api-api beunghar. Tegableg mah tegableg. Tegableg gas mah tegableg gas lah. Tegeg. Mun yang disebut tegableg gas oge gablek gas. Nah suluh we deui lah. Kan. Gila euy. Kita daging buntal. Kita tah. Pokoknya api mukbang. Di dahar. Maaf. Timur ki, kenal. Gawe. Ulang tahun. Sawen kadinya. Cacam pisau hijau uji abi. Inilah kabeh lah. Ini rasa. Unon. Kita Gus. Masih gitu. Digoreng dadakan 500-an. Terus tahu bulat. As. Pokoknya rek mukbang ya. Yang bahaya teh cenah. Di Jepang mah cenah mahal cenah lah. Acan pernah ke Jepang ngomong kenangan. Ya. Cenah anu ge cenah. Pokoknya digorengnya pokoknya malah. Saus temen euy. Tah, tadi kok ya. Maksudnya balikin. Juga berarti itu ngebalikin. berarti kan?
tujuan ke Maramen. Bisa teman-teman. Oke. Kita dulu. Ya. Enggak, Ya. asak ya. Nah, ambil ya. Ya itu katanya. Ya. Terus. Iya ya. Nah, kan ikan ya tuh. Yuk, yuk. Sekok. Bang, tadi sakosan. Cerot. Tadi tah yang dibunuh teh geuning. Ih, ieu mah tinggal cocokna. Oh, panas ya euy. Oh, helikopter ya? Yang mau ditewak ku busur mabok oge. Enggak. Dia mulai narkoba. Mau buntal. Dilarang heeh. Can dilarang dia mah. Allahumma sholli ala Nabi Bukan. Oh, enggak. Harus konten. Biasa. Bilafia enak tak? Enak nakar. Enak bisa. Masuk itu juga nawa deh. Ayo ada banyak. Tapi itu gorengan. Apa? Perep. Asal sok. Bisa. Penting. Oh. Nah. Lah anak. Roasting, oh ya, daging ayam aja mah. Cuma ukuran. AKS teh. Good. Ya. Ya, chào sư ba, sao thế gì? Có ba điều rồi nhá. Sok mah. Deket tuh nih. Dekat beda dekat ya.
Fokus. Nah. Nih ya kameraman jalan. Ada kru kok cuy. Ah. Ayo. Entah yuk. Sudah harus deh. Makin ini tahu mari bisa jadi mimpi. Nah makin ini tahu mari lebih nak. Sudah mau mah. Mari untuk pada nonton itu ini. Cucukan iya, cucukan. Mak barang ngalir, lebih yang serap aja. Dia. Ngalir asin dulu. Ini barang yang ada itu nomor 10 je. 2. Alhamdulillah. Oh, daging naogenan. Bodas kieu. Soalnya kan karena sama pihak sama euy. Terus, menjang mama si Neng. Yang mama si Neng ya. Dari tidak itu. Ya deh. Kamu nanti saatnya. Uyang euy. Us. Rada puyang. Kagak puyang. Heeh. Ada aku tengok. Geus geula ah. Waktunya lomba-lomba tengok puyang tuh. Yang kira-kira. Obat gigi. Ada baru lagi nandalah hampir. Alhamdulillah amin. Cucukna ieu mah. Cucukna tah. Goreng deh ya samarahan. Tiga. Pemirsa, itulah mukbang ikan helikopter, kata orang berbahaya, buaya di laut. Dan apa? Ikan buntal. Padahal katanya di Jepang takai ne datara sakana ine, sakana oishi. Oishi is really nice, the best ever. Is awesome. I love me. Eng.
See you di lain kesempatan. Terima kasih kembali mangkok. Tidak dikasih jangan diolok-olok. Oke, bye.